Barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya haturan wilujeng petepang dangu deui sareng dongeng simkuring nuju neraskeun hanca garapan kinasih katumbirian bagian kadua ayeuna teh nya. Mangga urang teraskeun deui kinasih katumbirian kersana Bapak Tatang Sumarsono. Kamari teh dugi ka mana nya? Dugi ka dieu. Mang Acil oge engke wae atuh di ditu bensinanya. Lamun urang nyimpang ka warung mah bisi nyontang waktu. Mangga mitra kaum dangu pada larang Raja Manala Ciranjang Cianjur Cipanas jol we ka Cibodas. Di posko pendakian can loba jelema, malah tim SAR oge can aya. Keur Gunadi mah sasat geus jadi pangulinan Gunung Gede teh. Sakabeh rute ka puncak kumaehna geus kacangkem. Kitu li rupa-rupa kasulitanana, lebah mana aya jungkrang, lebah mana jajalaneun anu kacidaremetna jeung rea pacet. Teuing geus sabarawalah sekali maehna unggah ke puncak. Atuh ka anu sok araya di posko oge manehna geus wawuh deui. Anu matak Gunadi teu hese ngumpulkeun katerangan. "Gun, kamu mau ikut tim pencarian?" Ceuk Didik batur saentraganana dina urusan gugunungan. "Moal euy, saya mah teu mawa perlengkapan rek nungguan di posko we. Temalna sawae anu geus kaluhur. Si Edi jeung si Bondan, tapi nihil teu manggih naon-naon cenah," temal Firman. "Barudak SMA mana nu leungit teh?" "SMA Tanjung Priuk, biasa barudak Sologoto. Marukankeun ari ungah ka gunung teh sarua jeung jalan-jalan di Monas meureun," temal Firman. "Nya, nah atuh barudak teh teu ngeunteung kanu enggeus-enggeus," ceuk Gunadi dina jero hatena. "Unggah ka gunung teh loba resiko jeung bahayana. Komo deui keur anu kakara mah. Anak kitu teu cukup ku ngandelkeun sumanget jeung karesep pungkul, tapi kudu kasartaan ku elmuna. Rek kumaha teu kasarung tuda, sok loba anu gagayaan hayang disebut pendaki gunung. Bari maca kompas ge teu bisa. Eta komo geura aya anu ludeung cari ukur memake sendal capit. Balukarna cilaka. Memang ari urusan Fatimah urusan pangeran, tapi tong diteangan teuing atuh picelakaeun teh. Kalau loba anana anu cilaka di Gunung Gede mah lantaran nyasab terus kalelempohan. Sanggeus sabeh katerangan dikumpulkeun, gutrut kumaehna ditulis. Can nya nyusun jadi hiji berita, ieu mah dapun ngaguluyur meueusan. Keun wae engke dibeberesna mah ku Kang Haji, nu penting datana kabeh asup. "Mang Acil, Mang, abdi mah moal ka Bandung ayeuna," omong Gunadi sanggeus manehna turun ti tempat parkir mobil. "Har, kumaha tuh?" "Mang Acil we ka Bandung deui mah."
tak iya bahan berita sangakeun ka Pak Haji pepeje kudu geus cunduk memeh tabu 10 bejakeun wae abdi mah nungguan di Cibodas kitu. Isukan abdi mulang bari sakalian mawa deui bahan berita sugan wae aya perkembanganana. Ari Pak Gunadi kudu disamper deui ka dieu? Teu kudu, tambah Gunadi. Gunadi balik deui ka posko ngariung jeung babaturanana. Sabot kitu, wartawan ti sawatara media di Jakarta jujo daratang. Sa nu mawa jaket serep euy, dewek nginjem. Tuh, pake nu saya, omong Bambang. Muntah ya anu mere nginjem jaket mah lapur bakal ngahod-hod sapeuting. Hawa Cibodas teh nyecepna kana kulit teh kabina-bina. Najan Gunadi remen magunungan oge anger we ku tiris mah taluk. Dihandapna geus sakitu tiris, komo di luhur. Kacipta kumasang sarana barudak anu ayeuna leungit, mun teh mah masih keneh araya nyawaan. Ceuk dina hatena, da cenah nurutkeun katerangan basa arinitna teh teu mawa bekal katut pakakas sapuratina. Isukna tim anu nareangan korban arungah deui. Leuwih loba ayeuna mah dageus katambahan ku sawatara anggota pakumpulan pencinta alam. Kitu deui kolotna barudak anu kasarung teh geus araya di posko. Aya anu gawena rawah riwih wae tepi ka matak jadi mawa bangreung ka sararea, tapi deui aya anu tenang-tenang. Malah karepna mah hayang milu unggah jeung timsar. Mitra kaum dangu kira-kira tabuh 11 beurang, didik sabatur-batur geus turun deui, kapanggih saurang barudak anu leungit teh. Untung aya keneh nyawaan, najan awakna geus ngalempreh teu empes-empes oge. Anu 5 deui mah cenah can kapanggih raratanana acan. Jigana budak anu bieu mah misahkeun maneh atawa tinggalkeun ku batur-baturna, omong Firman. Tadi oge pituduhna teh tina ransel. Kabeneran saya nenyo ransel dina dasar jurang, terus wadi turunan. Ari pek teu jauh tidinya, jelmana geus kapanggih ngalungsar. Nah, labuh atawa kumaha pangna aya di dinya teh? Cek perkiraan saya mah labuh, sabuka ciri tulang igana aya nu potong. Mitra kaum dangu, Gunadi geus ngumpulkeun rupa-rupa katerangan, boh ti babaturan anu manggihan korban, boh ti kolot-kolotna katut guruna nu aya di posko. Cukup sakieu oge bahan berita keur poe ieu mah, ceuk pamikirna. Ayeuna mah mending mulang heula ka Bandung. Anu tugas ka dieu mah keun sina diaplus ku nu sejen. Bang, filmna ku saya dinyeum heula. Pokna ka Bambang. Kabeneran bieu tas motretan korban sameme dibawa kana mobil, rek di ka rumah sakitkeun. Apal saya oge ente mah butuh keur muatkeun dina koran, temal Bambang. Heueuh, ngakukeun we wartawan, ari kamera teu mawa, tapi ka film oge nginjem heula ka batur, omong Firman. Borulah, tong loba omong, ceuk Gunadi bari nyerengeh. Asal sing ngarti we, ieu film teh lain tina warisan, kitu deui kamerana lain pamere, tapi ngahaja meunang ngamodal. Heueuh lah. Mitra kaum dangu, posma geus lekasan dina malam inaugurasi, Gunadi init nyorangan. Milih tempat diukna oge ngahaja henteu dihareup. Ngajajar jeung pangurus senat katut dewan mahasiswa liana. Manehna kalah nyelenep ka tukang. Kang Gun, barang dilieuk horeng si centil. Bentari ketang. Ayeuna mah geus teu kaci nyebut kitu. Pangling puguh oge ari geus dangdan mah. Buntari datang kedua lalaki. Sarua gandangna, papakianana hurung herang. Jajauhun pisan jeung manehna anu ukur mamake jaket anu geus rada belel. Si Kang Gun kamana wae? Menentara aya deui ka kampus.
Pokna Gunadi ukur nyerenge. Kanggun kenalin nih. Pokna deui bari ngareret ka lalaki gigireunana. Gunadi miheulaan ngasongkeun leungeun. Gunadi cenah. Tommy tembalna. Tom, Kang Gun-Gun ini ketua senat kita, jagoan di gunung dan penempuh rimba. Cek Buntari. Ti ditu nama nerangkeun ka kabogohna. Ayeuna nama sama tari teh moal nyebut si centie deui nya. Wah, pantos beres pos mana oge, tembal Gunadi. Nah, Kang Gun-Gun henteu sareng si tetehna. Henteu. Gunadi rada ngahuleng, kabeneran cek dina hatena paneker bogana Buntari aya dina saku jaketna. Nya, pancan dipulangkeun keneh wae, tati poe harita teh teu kungsi panggih deui. Gunadi geus rek sapok-pokkeun pisan niat mulangkeun paneker, tapi kalah ngarengkog deui. Maena ngarasa kagok ku lalaki anu marengan Buntari. Era nama era eta oge, sieun disangka api-api poho, terus diampihan salilana. Kanggun, salikna bade di mana? Sama kita-kita aja yuk. Nuhun, akang made ngantosan heula rencangan, tembalna. Tapi kalekasan acara Gunadi teu panggih deui jeung Buntari. Teuing di lebah mana diukna, teu panganguran merhatikeun. Tuda anu hadir leuwih ti 1000na. Kitu deui poe-poe saterusna, sanggeus perkuliahan di mimitian, manehna can kaperengkeun deui pajonghok. Lain rek nanaon hayang tepung teh, ukur rek mulangkeun paneker. Tangtuna oge Buntari remen aya di kampus. Mitra kaum dangu, kangaranan mahasiswa anyar teh sok gertol. Talunganan manehna datang ka kampus teh ukur sallo-sallo. Kitu ge lain rek kuliah, tapi ukur ngadon ngobrol di senat. Lain teu hayang eta oge buru-buru nepungan dosen pembimbing. Ngarah skripsina bisa buru-buru dipigawe, tapi haroream hese pisan disieuhkeunana. Judulna mapan geus disatujuan. Anu kudu dipaju saterusna teh nangtukeun outline. Eta oge ari rancang nama geus aya kari ngasongkeun. Gunadi oge rumasaeun dina urusan nganggeuskeun kuliah mah leleda. Katungkulkeun teuing ku rupa-rupa pangaresep anu ceuk batur mah teu pati mangpaat. Mangpaat dina harti gede patalina jeung nganggeuskeun sakola. Untung kolotna di lemur tarapati openan. Komo deui ayeuna mah da geus langka ngiriman. Sabab saeutik-eutikeun manehna geus boga pangala sorangan. Ladang tina tulas-tulis dina koran, anu sok rajin sinir sampir teh lanceukna. Hayang teuing nyaksian Gun-Gun di wisuda, kitu pokna saban maehna nyelang balik ka lembur. Lian ti lanceukna Kusrini deui, anu sok remen meresaran sangkan kuliahna buru-buru direngsekeun teh. Tapi eta mah ti heula, jaman maehna keur papacangan keneh. Ayeuna mah geus lain-lainna deui. Da malah pan ituna oge geus eueuh di kampus. Da kuliahna geus rengse. Serta terus menang gawe jadi dokter di hiji puskesmas anu pernahna di pasisian. Kusrini kacida teu panujueunana lamun anja manehna hayo we nguruskeun anu teu pati perlu. Ngan nya kitu saranti itu ieu oge ukur asup dina ceulik kenca biji tina ceulik katuhu. Jadi tiba ngaliwat wungkul sabab dina empro nama Gunadi keukeuh can bisa miceunan anu teu pati perlu tea. Najan keur usum tentamen ari aya anu ngajak ka gunung mah. Da init atuh. Kitu deui dina nguruskeun organisasi kamahasiswaan. Ancurna teh tepi ka jejeblogan. Anu matak kuliahna teu angeus-angeus. Bulan pageto oge Gunadi nyang hareupan deui kagiatan di Mandera, organisasi anu ngalatih jeung ngahimpun pencinta alam. Manehna kudu jadi instruktur dina kagiatan latihan dasar pikeun sakumna calon anggota, mangkaning eta teh sok mulan malen. Jaba deui tarasa tempat, da sok pipindahan dumasar kana pangabutuh di lapangan. Mitra kaum dangu mimitina dibuka heula ku nerangkeun teori katut rupa-rupa pangawuruh dasar anu kudu dipimili ku pendaki gunung katut penempuh rimba. Eta teh kira-kira saminggu. Geus kitu kakara diteruskeun ka lapangan. Biasana tempatna teh di Situ Lembang, lebakeun Gunung Burangrang. Di dinya calon anggota teh praktekna dina acara survival.
Beres di situ Lembang pindah ke Citatah pada Larang, pikeun praktek panjat tebing. Terus ngulon ke Raja Manala di Naralaga latihan arus deras di Citarum. Minangka mungkaskeunana di Anjatan Indramayu, pikeun praktek di Muara jeung di Basisir. Harita oge Gunadi kakararengse rapat matotoskeun hal eta. Manehna kapepancenan kudu jadi koordinator instruktur. Bubarapa teh geus ampir tengah peuting. Babaturana aya anu terus mulang. Anu kabeneran marawa kendaraan sorangan mah. Sawareh deui kalah terus ngalobrol di sekretariat. "Gun, balik yuk omong Erwin. Hoream tiris tumpak motorna oge, tembak Gunadi. "Geus we atuh sare di dieu." Rek naon balik oge, kawas boga anu bakal nyemutan we. Arip anu keur jongjon ngetik mairan. Lain kitu dewek teh suka aya acara, lamun sare di dieu pasti kena kaberangan, ceuk Erwin. Balik we sorangan, nah make kudu ngajak si Gun-Gun, omong Rudi. Si Gun-Gun mah rek terus gaple jeung Uing. Mangkening ayeuna aya layan berat, si Prawoto maner jeung si Iwan. Sok, Gun, meuli heula kartuna ka hareup, kan we antar si Erwin mah. Piraku tiludeungeun balik sorangan. Lain tiludeung lewek mah ngan hayang aya batur ngobrol di jalana, omong Erwin deui. Heuh atuh hayu, ceuk Gunadi. Selengo teu puguh, ongko tadi ngajak gapleh, ceuk Rudi. Engke we deui tah ayeuna mah si Darsa anu nganggur, tembak Gunadi. Sok Darsa, maen tah ngalawan si Prawoto jeung si Iwan, jeung batan hulang-hulang kitu mah. Wah, sangeuk gaple mah lain kaulinan intelek, kaulinan tukang beca atau anu lumpuh. Nah hina sia, make nyebut intelek. Mane nyaho teu? Pan elehna Amerika di Vietnam teh ku teori domino, ceuk Gunadi. Geus lah, tong ngalawan anu burung, mun rek balik buru, ceuk Erwin. Tekung silila Yamaha 125 cc geus ngadius kakalirkeun. Tong tarik teuing heuy, tiris. Cek Gunadi ka Erwin. Mitra kaum dangu najan jalan keur sepi teu ieu lulumpatan, malah dibarung ku ngobrol sagala anu terumpak motor teh. Sabot kitu ti beulah kaler aya mobil nyemprung tarik pisan. Kacirina mah keur udag-udagan, jeep udag sedan, digas satakerna, bubuhan ngarasa jalan keur lowong. Padahal ti beulah kidul motor nu ditumpakan ku Erwin jeung Gunadi keur kakalirkeun. Mun teu gancang digiwarkeun mah sigana maehna bakal kaluluh ku jeep anu sakitu mengpengna. Untung ukur semetiko sewad da ban hareupna ngagejlig kana kamalir. Erwin buru-buru nangtungkeun deui motorna, terus dibalikeun ka kidul maksudna rek ngaberik anu boga dosana. "Win, geus lah, dateunan naon ieu? Jeung bareuna oge ku urang moal kasusul," ceuk Gunadi. Teu didenge, motor dilumpatkeun satakerna. Karepna mah rek ngudag jeep anu supirna atah adol. Memeh tikungan sedan teh kapepet ku jeep. Reg eureun, da teh deui lolongkrang pikeun maju. Tina jero jeep cung jeleng tiluan, terus nyampeurkeun ka anu area dina sedan. "Keluar!" Bari habek pantos sedan teh dijejek. Boro-boro daikeun kaluar, kala ngahep-hep anu area dina sedan teh. Da rumasa geus katitih jajaten. "Keluar!" Gombrang, kacana pupus. Siga nama ditinggang ku batu, kadenge sora awe ngajerit. "Aw, alah!" Meh bareng jeung eta, motor anu bieu ngudag geus tepi kadinya. Erwin rikat ngagajleng, malah motorna oge teu kungsi kapehan heula. Mun Gunadi teu gancang luncat mah, tangtu bakal kabawa labuh ku motor. Da Erwin ngajleng disakalikeun. Habek, anu saurang diteungeul lebah iga burungna. Cedak! Aw! Langsung namru. Diteungeul ku KKI dan 2 tea. Bari pangawakan jangkung gede piraku teu matak eumeur. Buat tulangna oge aya nu potong. Anu 2 deui ting raringeuh meunang sekedapan mah. Dume ujug-ujug aya anu narajang bari teu puguh saha-sahana. "Kamu jangan ikut campur," ceuk anu saurang. Tapi teu ditolih. Erwin narajang deui ka anu bieu nyarita. Ngan ituna geus taki-taki atuh panarajang Erwin teh ngeplos. Bis manehna tijongjolang.
hampir wae cilaka sabab anu saurang deui langsung ngarontok. Nenyok kitu mah Gunadi oge teh cicingeun. Anu ngarontok babaturanana teh kumanehna dirogok genggerongna. Kuprak labuh kagigireun mobil. Hak dijajak lebah ka kemplongna. Nyungsep teu hudang deui. Tinggal saurang deui anu candina naon teh. Manehna unur-unuran kawas neangan nolongkrang keur lumpat. Geus Win, sakitu oge cukup, ceuk Gunadi. Lamun dibeakeun teuing mah bisi engkena jadi urusan rada panjang. Kuliah ku aya matak barabe. Untung baturanna beunang kana dialingan. Boro gerak enit sia, bisi ku aing diluluh. Ceuk Erwin kanu tiluan. Anu dua mah malah sasompoyongan keneh waktu anu ngadi kana mobil teh. Sangeus jeepna eueuh, Erwin ngaharupan motor. Sabot kitu pantos sedan muka anu tumpakna turun awewe. Kang Gun, cenah. Tang tuwai Gunadi ngerasa ruas nasa anu bieu ngageroan. Ari cikeneh mah boro-boro kaprahatikeun. Da horeng Buntari biji deui saurang lalaki tetela anu kungsi panggih dina malam inaugurasi teh. Geuning tari ceuk Gunadi anu harita geus anyecleuh dina motor. Ke heula Win, sakedeung. Pokna ka babaturanana. Aya naon nembe teh make ribut di jalan? Gunadi nanya. Nggak tahu Kang, mereka bikin gara-gara sama kita. Tembal lalakina. Di mana gitu? Imiti ributna? Erwin pipilu nanya. Di diskotik, tembal tari. Oh gitu, ayo tuh Gun. Peting teuing, omong Erwin bari nepak tak-tak Gunadi. Gunadi ngajengjen keneh. Hayu, celak kena motor geleser maju kakalerkeun. Mangga tari Buntari ngan ukur ungeuk katenyona manehna masih keneh boga kedalkeuneun ngan hanya akal anu rek diajak nyaritana geus init deui. Tungtung nama kalah ngajengjen gigireun sedan anu geus peupeus kaca janelana. Geuning ka maneh waweuheun Gun? Ceuk Erwin sangeus rada jauh. Budak anyar di jurusan Perancis, tembak Gunadi. Moal terus manjang kitu euy masalah bieu teh. Paduli. Bisi panasaraneun mah ku aing didagoan. Hayu lah rek kapanjangan jeung aing mah. Tapi mun urusanna manjang jeung barudak kawawohan maneh bieu mah jeun teuing ku aing bieu diteunggeus teh. Bongan make mepet motor anu keur ditumpakan ku urang. Lain rek pipilueun kana urusan maranehna. Walon Erwin. Gunadi teh nyarita hawa tiris Bandung kalera karasa nyecep kana hanapeun kulit. Gun barudak bieu jiga-jiga keur rada maraboknya. Katanya nama kitu tembal Gunadi. Lebar ku awewena saya mah. Nah, gelis-gelis berdaya kikituan. Tembal Erwin. Dari kumaha bisa nyebut awewe bager lamun wayah kieu masih keneh ngulayaban ka diskotik. Beri sigana sungutna ngaheos bawa alkohol. Alah, maka pipilueun teuing kana urusan batu. Rek balik ti diskotik, rek balik ti mana. Kumaha karepna teuing eukeurna ieu. Nya ari kitu teh mah ngan saya mah manglebarkeun. Lebar atau bogoh? Gunadi nanya bari seuri. Sok ngacapluk ari nanya teh Erwin rada nyereng. Bisi we bogoh madak naon mun bieu teh dudut. Geus ganeng sia. Mitra kaum dangu geus rek sajungjungeun pisan init ka kampus. Gunadi ingeteun yen poe ieu manehna kudu mulangkeun buku ka babaturanana. Alah mangkaning poho deui neunena oge. Ceuk dina jero hatena. Basa eta mah diselapkeun dina rak, tapi ayeuna ka mana? Kapaksa kudu ungkap-ungkap heula. Ari celik teh aya potret ragrag ukuran kartu pos. Gancang dicokot terus diilikan. Bet jadi ngahudang paninenganana. Potret manehna keur diuk ngarendeng jeung Kusrini. Waas gerentesna.
Tungtungna anu keur ngungkaban buku teh kalah remen ngahuleng. Bari sakapeung mah hatena ngocomang sorangan. Bruh breh deui lalakon dina mangsa lawas jaman keur meujeuhna geugeut. Mitra kaum dangu, aya sawatara pasipatan anu sarua anu nyampak di maranehna. Boh Gunadi boh Kusrini sarua pada mikaresep magunungan. Ngan bedana teh dina soal ngatur waktu. Dina nganteur pangaresep, Kusrini mah bari jeung asak jijeuhan sarta henteu totomplokan teuing. Malah kadienakeun mah ukur sakasampeurna pisan sabalikna ari Gunadi. Beunang disebutkeun popohoan, antukna diajar jadi kaluli-luli. Ceuk sareatna nya hal ieu pisan anu ngalantarankeun hubungan maranehna ngeusan oge. Kusrini leuwih berat kana cita-cita jeung masa depan. Tibatan hayo wae rerejeung Anjeun Gunadi anu katenjona teu sumanget nganggeuskeun sakola. Keur anyar bobogohan mah hal-hal anu kawas kitu teh encan nemrak. Sarengkak saparipolah teh katenjona ngan alus jeung lucu wae. Sakurang-kurangna dina pribadi sewang-sewangan masih kene kalimpudan ku kageugeut. Tapi lila-lila mah sangeus 2-3 taun rerejeungan tur silih teuleman hate. Hal-hal anu ngalantarankeun timbulna pasalia pamanggih teh beuki nalemrak. Akhirna mah nya bubar jalan. Kusrini beuki soson-soson diajar sarta teu lila harita terus lulus jadi dokter. Sedengkeun Gunadi boro-boro rengse nu boga mah beuki amay-amayan. Rada lila Gunadi neuteup eta potret. Inget keneh ceuk hatena ieu potret teh dijieunna waktu jalan-jalan ka Jayagiri. Kurang leuwih 5 tahun ka tukang, diotomatiskeun ngajepretkeun anak oge. Harita teh balikna kahujanan. Waktu turun deui ka Lembang teh papakean jalibreg. Terus ngiuhan di jongkot tukang beuleum ketan. Terus si duru ngarenleng bari ngadeang-deangkeun dampaleungeun. Terus balikna tumpak oplet. Terus. Nah aing teh jadi inget kan unggeus-unggeus. Asa ngadadak jadi romantis tara-tara tisasari. Naon perluna? Let gone be bygone. Mangsa nu geus kalarung keun antep sina ngaliwat. Di mana-mana oge teu lucu anu resep ngagugulung nostalgia mah. Waktosna baraya. Cag kinasih katumbirian kengeng Kang Tatang Sumarsono bagian kedua urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah dina sejen waktos urang teraskeun kinasih katumbirian bagian anu katilu. Diantos bae. Hatur sewu nuhun kana subscribe-na lejeng like teras eta loncengna dihurungkeun ngadah ngawartosan ka mitra dangu sadayana. Kabaraya sadayana nalika ieu dongeng majeng ka seri-seri salajengna. Lijeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.